Halo. Urang geus nungguan di dieu. Sok buru ditungguan. Sok burukeun. Ditungguan pisan. Tong lila. Nah, itu. Apa urang dicokot tuh kuno jelema bieu. Usaha Tuh bieu nu lompat ka ditu. emang juga nu nganyuk eta mandidinya. Lain teu lain eta mah urang keur nongkrong bieu di dieu bareng jeung badidinya geuning bareng bieu ngaliwatna. Teu bieu mah da tukangeun. Nah, tuh beuring dia pas ngaliwatna bareng jeung didinya tuh geus lompat ka ditu. Nyamber kaparengan we bareng hegre kumaha tuh. Oh, ayo tuh orang itu pangbantuankeun, mang nyokotkeun. Ih udah. Oh, udah. Oh iya tuh as. Tukang. Udah. Woi. Naon ieu? Naon maksudna siling nyokot HP dewek? Saha nu nyokot HP didinya puguh urang oge nyusul-nyusul HP urang aya nu nyokot. Ku si Amang nu tadi ku bari lompat ka ditu lompat. Urang nyusul ya kana motor ieu. Teu percaya deh kah? Pasti si laing mah babaturan nu tadi. Lain urang oge ngudag-ngudag HP nu urang tadi dipaok ye. Maknya bisa gitu. Nu urang oge tadi ku si Amang eta ditutur di tukang. Disabat HP ditulungan ku si Amang nu bieu nu bawa motor nu nyokot HP didinya. Pasti babaturanana si laing mah. Lain. Pasti si laing mah babaturanana nu tadi. Lain Lain ngaku si laing. lain urang mah nya ge henteu urang mah nu urang oge peguai di paok tadi ku si Amang eta anu nyabat. Jelas si laing babaturanana. Lain urang. Pokoknya teh nyahonan naon. Gantian HP dewek. Nek gantian kunaon pukun urang oge anu malih. Ngomong. Kumaha teu ngagantiana? Pokoknya teh nyahonan naon. Gantian HP dewek. Pokoknya teh nyahonan naon. Gantian HP dewek. Mau ada urang mah teu boga HP lagi kalan di paok nu urang oge. Paok di paok sih ya. Urang ge anu maling. Anu ngajamret. Nangis lah da urang mah aing ngagantian mah teu boga HP lagi teu bisa teu duit teu boga di.